Nun di sana di Suryanaya Tasikmalaya. Arika Abah Anom kira-kira nu sae nuturkeun atanapi nurutan. Jika Abah Anom nu sae nuturkeun atanapi nurutan. Nuturkeun leres nurutan mah da moal katurutan. Abah Anom boga jam 2. Tuh mandi tobat, beres mandi tobat salat tahiyatul masjid tanapi syukur wudu, salat tobat, salat hajat, sujud syukur, jarakatuan seh, salat tahajud genep rakaat, salat tasbih 4 rakaat, witir 3 rakaat, dikir dugi ka subuh. Lamun urang nuturkeun lurutan kadah kitu, siap atanapi henteu? Nya maka urang mah nuturkeun, ai nuturkeun mah tuh Abah gugah jam 2, urang gugah jam 3, eta ngaranna nuturkeun. Ari ibu hudang na jam 3 atau setengah 5. Berarti nu kitu kira-kira nuturkeun atawa tinggalin. Montong loba gaya. Jadi loba kene ihwan anu tinggalin. Abah Anom saum, awal bulan saum, akhir bulan saum, Senin Kemis Abah saum, 13, 14, 15 Abah saum, sasasi 13 dinten mentena saum. Lamun urang nuturkeun sabulan kudu 13 poe. Siap atanapi henteu? Sangem atanapi henteu? Atuh urang nuturkeun nya nuturkeun minimal Senin Kemis 8 dinten wis sasasi eta nuturkeun Abah Anom. Ari ibu bapak punten puasana sabulan 8 poe atawa teu sapoe-poe acan? Nu kitu nuturkeun atawa tinggalin? Ieu nu matak penting namana kitu supaya urang kagugah deui. Jadi bila dah ku kanikmatan digoda sehingga geus tanggal 12 masih aya ikhwan anu can tamat sawalan. Naon alasanana? Kanikmatan. Ieu cenah Kang Haji da teh nyieun kue loba teuing. Tuh nya kumaha sia teh lamun kue teu boyak dina tanggal 30 Syawal. Berarti meureun moal puasa Syawal atuh. Omat mudah-mudahan panjang yuswa sadayana. Enjing keureuy tuh Senin Kemis ke 8 dinten selesai. Cicil we. Da katempo atuh ku sim kuring aya beungeut cicilan hungkul. Boga motor menang nyicil, imah menang. Tuh pan sagala duwe menang nyicil we amalia kitu janten masalah. Wasahwat nu kadua ka hade kusahwat. Ya, iblis ngancurkeun urang dina bulan Syawal ku syahwat. Nafsu langkung hese dielehkeun daripada setan. An nafsu ahbasu min sab'ina saitona. Dina kitab Risalatul Muawana ngelehkeun nafsu tuh lebih hese daripada 70 setan. Setan 70 tinggal urang ngucapkeun kalimat la ilaha adnu sayatinakum bikasroti qauli la ilaha selesai. Tuh tapi nafsu mah teu tiasa, margi nafsu mah mukhalid. Tuh ai mukhalid teh nyampur dina hate teu bisa keluar. Ari setan mengalir dina darah. Lamun urang tawajuh tungkur rada lami, napas ditahan, otomatis darah teu bergerak. Maka iblis tuh kabur tina darah urang, sabab darahna teu bergerak. Maka lamun tawajuh lep sing rada lila, ulah jiga meri, kudu jiga kuya. Kuya mah 3 tahun tuh teleb di lautan bijil teh ngenok tuh. Ari ibu kira-kira na tawajuna jiga kuya tawa jiga meri. Maka karage tungkul geus cengkat deui ya Allah sing rada lila leup. Oh tawaju teh sing nikmat. Tutup napasna supaya darah teu dialiri ku setan. Ieu mah rajen rada lila tina dikir hopi malah jadi dikir jahar. Di sim kuring kan aya lamun manakim sok lila sim kuring tawajul lep malah jadi dikir jahar lep. Ai kadenge mah pan jadi jahar atunya. Pan lamun teu kadenge mah hopi. Tah ku labab kadenge berarti jadi zikir. Tah ieu ibu sahwat ka hadenya sabab nafsu. Tah mukhalid kieu we contoh nama ibu gelas kosong dilebetan cai kopi satengah. Dilebetan cai susu setengah, dikocek-kocek janten naon. Jadi pinuh meureun teh aslir wae. Gelas kosong diasupan cai kopi setengah, cai susu setengah jadi naon? Jadi pinuh lain jadi cai susu. Kieu we sim kuring we nanyakeun, ibu tiasa ngabedakeun kopi jeung susu? Naon bentenna? Pami kopi, pami susu,
bodas. Suami kopi, salah. Lamun kopi mah cai kopi mah ibunya pamit cai kopi hideung sadayana. Lamun susu mah nu hideung di tengah hungkul. Atuh saya teh kudu bisa ngabedakeun mana kopi mana susu. Bodas kabeh lieur wae. Kade bisa ditanya ku budak mah ai bedana cai susu jeung cai kopi naon? Ari cai kopi mah hideung kabeh, ari susu mah nu hideungna di tengah hungkul. Sim kuring mah bisa ngabedakeun, mah nya nu bogana teu bisa ngabedakeun. Lieur. Nah, syahwat. Nu katilu kade ibu surbul khamri. Tuh, nya godaan iblis teh ku kanikmatan ku syahwat surbul khamri, minum minuman keras. Punten, di urang pami Idul Fitri seueur di masjid nu takbir seueur aya nu mabok aya. Ayanya teu di kampung teu di kota nu mabok-mabok. Anu takbir memang cek iblis fa'alaikum antas golahum biladati wasawa wasurbul khamri sina marabok. Tuh nya alhamdulillah cenah Kang Haji abdi mah teu mabok tapi hanya kal hatena nu mabok. Kira-kira nanu ku minuman jeung nu mabok hatena bahaya mana? Bahaya nu mabok hate Pak. Tuh nya mabok. Maka subhanallah kade lamun aya keluarga orang innamal khamru umul khabais paman saribah lam tuqbal salatu arba'ina lailatan. Minuman keras biangna dosa nu nginum moal ditarima salatna 40 dinten 40 wengi. Maka kade ku angkusakum wa ahlikum nar jaga urang sareng keluarga tina bahaya neraka. Lamun budak diajak teh ibu caram cenah dipaksa jawab we ku lagu. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Gitu atuh jawab cicing. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusak jiwaku. Sebelum aku tahu kau dapat merusak imanku. Sekarang tak mau sekarang tak sudita gota sudita. Bener Kang Uus palinter di dieu mah. Cik coba eta simkuring maca Quran satengah ayat tuluikeun. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki samsi teraskeun. Mana mah ikan nyanyi mah meni lancar katanya. Ikan Al-Qur'an mah sapotong teu nuluykeun. Ta ieu ihwan mah kahade nyanyi kudu bisa, alat Al-Qur'an kudu bisa. Heuh Kang Haji cenah da ari nyanyi ku bahasa Indonesia mah teu bisa. Ku sunat teu nya teu jadi masalah. Akang ulah mabok wae bisi dikerem. Akang ulah mabok wae bisi peuting teu dibere naon sia teh bisi peuting hese sare pana nu mabok masuk hese sarena. Tuh nya tah paribu kade surbul khamri minuman keras. Ta ieu politikna iblis dina kaping hiji Sawal sehingga umat Kangjeng Nabi nu tos suci hatta yabgodohumullah. Lamun urang ayeuna mulai subuh kaberangan tahajud ditinggalkeun mabok-mabokan maka timbul deui kasalahan Allah murka ka urang. Naudzubi nu margi pajtahidu bisodaqah wal bir wa amalul bir wa tasbih wa tahlil dawan Rasulullah kulantaran iblis nyerang habis-habisan ka urang maka mempersiapkan diri urang sing bener-bener lawan kahiji ku sodaqah. Kunaon cenah? Aya sodaqah aya infak benten henteu. Tah kade pamiit sodaqah mah tiasa sanes ku harta. Tuh sodakoh mah biasa ku tabassamu ka bi ihwanika sodakoh seri kata tangga sodakoh. Maka di Cileunyi mah aya aya nu beunghar lamun asup ka masjid pasti weh seri kana kotak amal nyengir telir isuk datang deui nyengir deui ini
Tah langsung ditanya ku DKM, "Ya Pak Haji cenah abdi mah aneh, setiap Pak Haji ningali kana kotak amal selalu senyum. Pancek Pak Haji atuh seuri eta teh sodako." Ah sia mah medit we lain lain sodako medit we eta mah. Tuh nya janten memang takomo ibu subhanallah. Mun ku urang ditapakuran dina tubuh urang teh aya 360 sendi. Dawan Rasulullah setiap sendi kudu dikeluarkan sodakohna. Urang berhitung ayeuna. Lamun urang teu mencontoh pangersa Abah Anom, susah urang kangot biasa ngamalkeunana. 360 sendi kudu disodakohan unggal poe. Contoh ku 1000 perak, ku 1000 perak. Cik, 360 kali 1000 sabaraha? 360.000. Cik. Wantun ibu setiap dinten ngaluarkeun artos 360.000 kanggo nyodakohan awak. Sangem teh sadayana? Abot atana pinte? Cik. Lamun ku urang dihargaan kira-kira na 1000 bisa moal meuli sendi urang. Huntu kuwu kade. Huntu mun coplok digentos ku huntu palsu nu ditanam itu hijina 20 juta, Bu. Nu ditanam tuh 20 juta. Tuh, sedangkan gigi urang pe sadayana pan aya 30 genep kali 20 juta. Sabara ratus bataeun sawah. Tanya 300 tepami satahun sabaraha? 10 bulan wae berarti 30 genep juta urang kudu sodako. Sabulan, 10 bulan. 10 dinten. Abot sadayana abot. Cik kira-kira urang katutupan moal. Maka masihan solusi Rasulullah lamun teu kuat sodako salat duha ausonni bi sholati duha walau rakaataini walau pisaparin kuring wasiat ka aranjeun tong ninggalkeun salat duha walaupun ngan ukur 2 rakaat walaupun keur di perjalanan sabab di antara padilah salat duha nyodakohan sendi-sendi nu aya di tubuh. Tuh istiqomah sadayana salat duha. Tuh aya tukang icalan di dieu teh. Aya tukang dagang aya hoyong maju dagangna. Nah, ikuti amalan Sayyidina Abu Qasim Al-Junaidi. Anjeunna pengusaha, tukang dagang. Wali Allah, ahli sufi, ahli dikit tapi dagang. Dagangna maju, modalna saeutik. Tuh nya selain ti jujur anjeunna lamun ek muka pantotoko salat sunat 400 rakaat. Tuh nya salat sunat sabaraha rakaat? 400 rakaat. Maka dagangna maju. Ari ibu sok sabaraha rakaat salatna? Di Cileunyi aya nu nyoba, Bu. Aipek teh dur magrib da can tamat eta salatna teh nisfu we 100 rakaat pan urang rada kesel heuh. Ieu 400 rakaat. Jadi akhirnya teh jadi dagang da puguh teu bisa muka panto warung da salatna can beres. Maka urang mah teu dititah kitu, ditiwarangna salat sunat 8 rakaat. Pangarsa Abah Anom nyontohanana. Tuh nya ulah 2 rakaat wae 8 rakaat. Insyaallah sadayana sendi kasodakohan bu urang. Tah gitu bunya janten ari ku ilmu mah janten ringan benten sareng infak mah teu meunang diganti ku nu sejen kudu ku harta. Maka suami ka istri namina napakoh naon cenah tina anpakoh eta teh teu meunang kudu ku duit kudu ku harta. Jadi lamun salaki ibu isuk-isuk nyengir ka urang teh sore-sore nyengir ibu atau sebel teu meunang kade teu meunang lain sodako ka pamajikan mah tapi infak ari infak mah kedah ku harta teu meunang diganti ku nu sejet kade ta ieu panganten neng tuh nya da sebenarnya mah tugas salaki mah teu berat tuh nya kahiji imahan sing pageuh bajuan sing weuteuh sarean sing nepi ka gitu we awewe teu berat dan dindun kudu alus dandanan alus agama api kana dunia gitu we lamun dititah nurut mun ditingali pikaresepeun kada kitu neng tuh nya ulah kieu punten nya kade tapan sok aya punten ieu ibu lamun di bumi sok gareulis kieu atawa jiga jurik jarian cik sempurnya ari di bumi sok rarapi kieu tara. Kadang-kadang make cawet anu geus teu puguh rupa.
baju nunggus bolong di mana-mana banget bah piteungeunahun ditempona teh ai ek ngaji ka karadang dan kahade ibu dangdan teh kanggo caroge tuh nya kahade oge kahade lalaki tuh nya tongsong palatat peletet jiga keuyeub geus boga keluarga mah fokus cep kadinya tingali keuyeub ai panonna ka mana keuyeub kaki payu ai panonna ti payun ai jalanna tah kahade jadi lamun misalnya jadi mata kaharep ai jalan kagigir keuyeub maka kahade lamun aya lalaki boga motor unggal poe mamawa pamajikan batur nu kitu teh ngaranna ojek beres teh manya keuyeub mamawa motor nu kitu mah ojek nya ojek mah pamajikan saha we nu penting mah naik kade bentuk sok goreng sangga make keuyeub sagala kade tak kitu duh punten sim kuring meuki ai patus menit tara eleh ngomong ya ajengan bentuk sok eleh ngomong lamun ajengan eleh ngomong mah hese payu sim kuring mah alhamdulillah ngaji di hotel sabab ngaji susurian wae kaluar ti hotel sim kuring hayang ngompol aya WC ngajajar WC pameget WC istri tuhnya lalaki kabeh pinuh WC-na aya sakamar paranti awewe asup bekadinya daripada sim kuring ngompol dina calana asup kadinya ngompol beres ngompol keluar ibu-ibu nulak cangkeng Ustaz iya bu nah terang cenah ieu mah khusus yang awewe tuh pameget mah di ditu ieu khusus yang awewe sim kuring eta era bu pan tara ngomong teh cek sim kuring punten bu janten ieu leres khusus kanggo awewe muhun sakaterang abdi iya ge khusus yang awewe gitu we akhirna pete era teuing itu ya ada tara dipake ka lalaki sia teh nya manehna ngomong iya khusus yang awewe nah iya kita khusus yang awewe itu kahade nya tah ada lain LGBT sim kuring mah tah kitu jadi ulah sok eleh ngomong ibunya tadi dia para ibu sadayana maka setiap dongkap Idul Fitri Allah janji lisoimi parhatun indal itor wa parhatun indal liqoi robi atanapi dina hadis nusanes lisoimi parhatun indal fitri wa parhatun indal liqoi robi dua kebahagiaan kanggo jalmi anu saum kebahagiaan pertama saur ulama syariat bisa dahar maghrib jeung lebaran sim kuring bade naros bingah ibu upami dongkap maghrib bapak-bapak bingah teh biasa tanapi luar biasa cek sim kuring mah biasa sabab lamun dur maghrib urang dahar loba teuing kemudian sholat taraweh imam naletoy sumanget atawa tunuh imam narusuh beteungeunah atawa henteu biasa eta mah tuhnya maka sim kuring mah da memang ti pangarsa abad contohna gitu surat ke dipotong dibagi dua tuh maka sim kuring mah alhamdulillah masjid tara pernah kosong nu taraweh pinuh we tuh nah margina abah madang imaman waslul jami menang memangnya waslul jami kengeng pan maca Fatihah teh waslul jami qad usai waslul sai janten disambungkeun sadayana dipotong sawareh disambungkeun sawareh nu haram mah anu kaopat nyambungkeun waladolin sareng bismillah surat nu baru itu haram contoh siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad eta haram pasti oge diprotes ku makmum aing aminna iraha pasti eta teh tuh nya marga eta mah kedah diwakofkeun tanya di Suryalaya pan suratna dibagi dua wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi jama'a malla wa adada yasabu annama lahu ahlada ruku tuh sujud nangtung deui Fatihah deui tuh nya wa ma adraka mal hutama narullahil muqaddatul lati tatoliu alal afidah kahade tayeu sok aya nu belang kudu nama pan innaha alaihi muqsaddatun fi amadi mumaddada sabab can profesional inna sani'aka huwal abtar nah cing eti dituna wailul ai buntutnya jadi surat inatoina mun ek dipotong jiga abah anom kade kudu make ilmu bising keti dituna buntutna ana jadi B ka dieuna ulah
Tuh nya, maka subhanallah sim kuring mah payu jadi imam taraweh, da cepet tapi tertib. Tuh nya diganti ku murid sim kuring. Subhanallah. Penting kedua nanyakeun masyarakat. Ari isuk cenah paatus lain cenah wakilna, lamun lain mangeusna mun lila wae imaman urang demo we cenah ieu mah. Heula RW cenah ari demo ka imam kumaha? Pokona mah kieu we. Pas waladolin urang tong kudu ngomong amin lah. Geuleuh cenah imam kitu mah. Eta mah bener Bu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Teu aya nu nyebut amin. Unggal waladolin eueuh amin. Malik heula ka tukang imam, amin goblok cenah kitu. Da meureun eueuh we nu nyebut amin. Eta mah jam 12 peuting salat witir, pers teh aliran. Poek masjid ceuk si imam, sia teu nyebut amin sia ka aing. Aing salam ek dignorkeun ek balik ti heula. Eta mah bener. Balik we manehna ka imah, hees we eta makmum tahiyat akhir eueuh salam mah gelo imam. Sakitu ku aing geus ditemo cenah ieu teu diamina masih kene cenah ieu masih kene ngalakukeun perbuatan ieu. Begitu jam 1 peuting masjid caang imam geus aya gelo cenah aing katipu. Tuh nya jadi kitu aya nu saurang deui ngimaman panjang deui wae tina salat tarawih malah jadi tahlil. Ieu nu aneh. Tuh nu dibacana teh pan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tubu yuhasibum bila pan ka dituna teh la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw ahtana rabbana wa la ta'mil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina ras wala tuhmil ikmala taqatalana bi Waku anna tadi turutan ti tukang waku anna waghfir lana warhamna waku anna waghfir lana war ai si imam teh nurutan deh waku anna waghfir lana warhamna anta maulana pangsunna lal qaumil kafirin ya arhamar rahimin. Nah ieu teh tina salat tarawih jadi kana tahlil tamatang mentong sekul bagian jadi imam bisik itu pada orang Sunda masuk lata. Akhirnya imam nu katilu masih murid kuring eta mah ti awal nepi ka akhir lantaran nu panjang di demo tuh nu lila di komplain. Akhirnya manehna mah kulhu we ti mimiti nepi ka akhir. Rakaat ka hiji kulhu, rakaat kadua kulhu, masih ti tukang di komplain. Nah eueuh deui cenah ayat Quran teh gitu. Da makmum mah kitu, ai penonton masuk kitu. Nyalahkeun we nu main bola, mun manehna ka tengah lapang mah belum tentu beluleun eta teh. Tapi nyalahkeun mah tuh nyepan kitu ieu mah bingung eta aduh aing cenah kulhu pasti jadi komplain deui wae nepi ka rakaat terakhir malik heula ka tukang geus waladolin teh sawios cenah kulhu deui ai cek sarere sawios Kang teraskeun we kulhu deui wae atuh jadi batal tanya ta ieu bunya nu mawi kabingah nuju buka itu biasa kabingah nuju lebaran luar biasa atau nabi biasa biasalah komo nu bajuna meunang nganyuk mah tanggal 2 geus kudu nyicil tuh nya nu mawi biasa aya paribasa geuning cek budak mah nya baju baru tuk dipake tak baru pun tak apa masih ada baju yang sepatu baru tuk dipake tak baru pun tak apa masih ada sepatu yang cik bapak-bapak istri baru siapa kok saya kawani kok saya kawani sakitu sieuna sia teh nyonya make alhamdulillah pas aya kawani wae kok masih Kang Uus sakitu sieuna teh ku si eceuna meureun teh didengkek mah montong urang mah contoh ti dituna nya Abah Anom ge istiqomah hiji betek sim kuring lamun dicontohan darek daweuh contoh akhirnya teh eta keneh we nu didengkek teh eueuh deui nya padahal sim kuring mah jujur dititah tuh bisi bapak erek boga pamajikan deui mah jig ibu marido ngan kuring kawin deui kitu upanya nepi ka sim kuring mah jujur we ka poe sarupun bojo tuh nya pokona bapak lamun ibu maot ti heula bapak tong kawin deui. Waduh, terus kumaha lamun bapak kawin deui? Dijungjurigan saku aing. Jadi kitu yang geus paeh teh bareng mah maotna tuh kitu mecing
kumaha lamun kuring rumah tangga di jugjurigan kun jadi ripuh. Tah ibu bapak janten dina lebaran kabingahna biasa. Maka Saur Abdul Qadir dina kitab Sirul Asror kabingan nu pertama teh indal fitri hartosna inda duhulil jannah. Tuh nya indaliko irobi tepang sareng Allah subhanahu hoyong lebet ka surga, hoyong tepang sareng nu gaduh surga, bingah moal lebet ka surga. Biasa luar biasa. Kabayang henteu ku urang. Target urang mah eta. Komo lamun tiasa tepang sareng anu gaduh surga. Wa ma hubudiyari sagopuna qalbiya walakin ahubu liman sakana diyaro. Hoyong kuring hayang ka surga lain lantaran megahna surga, hayang ka surga lantaran hoyong tepang sareng anu gaduh. Tuh nyai Pak Atus mah cenah loba nyanyi teu nanaon asal nyanyi nu eling. Beres Bu? Nah aya kitu nyanyi nu teu eling aya. Contoh mun urang bade salat gini nya eling terus saya supaya kompak karena isa we lah, karena isa eling terus terus ayu ayo lagu eling teu eling manya sia teh uyaki ngajak salat isya ieu teh asar teh ta eta lagu teu eling sia teh eta teh uyaki ngajak salat isya ai nyagun nyanyi nu eling teh nanaon model simkuring tadi nyanyi da eling ieu mah hayu urang berjamaah salat isya uyaki dibaledogan ku deka ya mah teh sia teh salat isya eta lagu jadi teu meunang kade ibu nyanyi teh eling mah. Tah ibu bapak hadirin sadana hoyong lebet ka surga hoyong tepang sareng anu gaduh surga. Kan simkuring moal bab rumah tanggana lah datos ku KUA ge di binwin nya neng nya. Waktu pada nikah aya bimbingan perkawinan aya dibimbing heula aya nama. Tapi simkuring tukang ngebimbingna pemedi Cileunyi. Nah, ieu we sabab modalna sakinah teh mawadah. Ai mawadah teh ngahiji, ai ngahiji teh bertauhid. Tuhnya hate jeung lisan teu papisah. Nah, para ibu dan saudara, maka lamun hoyong urang sadayana lebet ka surga, tepang sareng nu gaduh surga, saumna muabadan. Saum naon cenah? Sabab saum teh daun tuan seh aya nu muakotan, aya nu muabadan. Ai muakotan terbatas waktu, ari muabadan teu aya batas waktuna. Mana nu muakotan? Saum syariat. Saum syariat disebutna muakotan terbatas waktu. Naon ai saum syariat? Al imsakun nafsi minal mankulat wal masrubat wal wiko pin nahar. Nahan diri tina tuang tina leueut berhubungan suami istri siang hari lamun dihaja, lamun poho teu batal puasana. Contoh, ibu nuju sasi Ramadan jam 11 aya tuh sangu sesa janari ku ibu dituang sabab poho ibu batal atanapi henteu torojol teh caroge ibu mah teu puasa astagfirullah buang nu dina mulut tuh maka teraskeun dugi ka magrib teu batal ngan lamun ibu nyebut kagok sabab di dieu geus lemes kagok batal. Salakina poho pamajikanana poho ba'da lohor asup ka kamar duanana tuluy ngalaksanakeun hubungan suami istri duanana poho batal henteu sabab poho ngan saha nu inget kudu ngabejaan pas nu teh heula inget teh ibu bapak pan urang teh keur puasa misah nepi ka magrib tuluykeun teu batal. Ngan lamun cek salakina bapak panurang teh keur puasa ngajedog sia kagok batal duana. Batal sia teh duana da geus aringet eta mah. Tuh nya lamun poho mah teu nanaon. Ngan simkuring jujur ibu nepi ka ayeuna can pernah poho babarengan. Aya kuring poho pamajikan inget. Jam 11 teh Bu pohon teu inget cenah Pak. Teu jadi atuh.
Cim kuring kadang gusi atuh pohogeun abdi sing sareng pun bojo teu boleh kajadian atuh anger we kuring poho pamajikan inget pamajikan poho kuring inget jadi teu kajadian wae tanu kitu namina puasa sareat jadi pami hilap teh rahmat buruh nanaon kamin soimin laisa an salatu ilal zu'i wal atos buruh nate mung lapar sareng haus wungkul maka tingkatkeun sertuan se saumu abadan anu terbatut tidak terbatas waktu ari saum syariat mah mung ti tuluil fajri waktu adzan subuh ila gurubi samsi dugi ka adzan maghrib ti subuh dugi ka maghrib nah Kang Haji dari abdi mah aya imsak teh 10 menit satu adzan adzan subuh eta kanggo kehati-hatian naon margina sabab di urang adzan subuhna teu kompak leres henteu cek sareng sadayana adan subuh teu Kang di dia di masjid gede ngong adan subuh akhirnya teh kecen ada masjid itu macan adan ngong teh nu itu masih kene barang dahar aya we nu satengah genep adana tidinya we puasana teh bahaya tuh engkena teh subuh neangan nu pangbeurangna ari magrib neangan anu pangheulana bahaya maka ku Imam Syafi'i di aya imsak 10 menit sebelum adan subuh stop tegeng tuang tegeng leut kecuali darurat. Pami muabadan mah al imsaku minal muharramat wal maksiat. Ngajaga diri tina naon tina nu diharamkeun sareng kemaksiatan. Dah. Nuju Ramadan kengeng teu ngomongkeun batur. Ari bulan Syawal kengeng teu. Nah tuh kamari asa dimulai gini. Ngesger di sabulan ditahan teu ngomongkeun batur na tanggal 2 Syawal teh jiga anu manggih naon gitu tah atel we biwir teh punten Ramadan montong ngomongkeun batur Syawal ulah hapitullah sepanjang tahun dijaga soca dijaga mulut dijaga tuh nya kuping dijaga sampean dijaga tinu diharamkeun ku Allah maka eta namina saum torekat jadi ngajaga diri tinu diharamkeun nu katilu langkung abot naon al insakul fuad mimma siwallah ngajaga hate tina hilap ka Gusti iya pentingna mun teu diajar torekat teu gaduh guru mursid maka moal tiasa hirup hate dikir leres Ibu nu mauri dina agama aya laki nu mau takum la ilaha taralkin anu bakal maut ku kalimat la ilaha tuh nya maka urang kedah gaduh guru wa yajibu talabal hayatil qalbil ukhrawi min ahli talqin qabla pautil waqti inna dunya majra'atul akhirah wa malam yajr lam yasud fil akhirah wajib keur sadayana jalmi berupaya berusaha niangan guru nu bisa ngahirupkeun hate dikir ka Allah ngaranna guru mursid atanapi ahli talqin mun teu aya di lemur urang kudu dongkap kanu aya nu mawi nu tos ditalkin alhamdulillah simkuring tiasa tepang sareng pangarsa Abah Anom ditalkin walaupun hate sok aya pohona tapi moal full 24 jam hilap ka Allah nu tos ditalkin mah pasti aya emutna ta eta jadi cik ari dikir hate kinten-kinten dina Ramadan wungkul atanapi di luar Ramadan Sawal kedah dikir kedah hafid kedah dikir kedah teu aya batasna sepanjang waktu setiap saat manah orang kedah selalu dikir ka Gusti numawi bahasana dikir jahar dikir dikir jahar dikir daek dahar getol jadi lintuh oh iya ibu-ibu aduh aya nu gendut aya nu langsing ari ibu kinten-kinten mining gendut mining langsing mining genut mining langsing nu langsing pasti ka neraka nu genut pasti ka surga nah apa aya dina Quran pamangsa kulat mawajinuhu terus fahuwa fi isatir wa amman khofat mawajinuhu fa ummuhu
pan eta dalilna paman sakulat mawajinuhu sahajal manu berat timbanganana nu gendut anu langsing bahwa fi isatir rodiyah asup ke surga Allah. Wa amman hopat mawajinuhu sajal manu ringan timbanganana nu ringan nu langsing atau nu gelut nu gendut pa umu hawiyah kana neraka tuh nu langsing mah tuh nya ieu di tukang si ibu komplain bapak eta mah nu berat amalna heueuh kuring ge ngarti nu berat amalna ieu mah atuh ngabebenyokeun anu gendut we sia teh mentok sok diledek wae ieu mah nu gendut teh diledek we ayeuna mun aya nu gendut teh aduh calon penghuni naon hese na ngabingakeun jalema mah da teu kudu dibere duit wae atoheun eta teh aduh ibu mah calon penghuni naon hubunganana berat awak jeung surga atuh dah tah ibu hadirin sadayana nya janten kedah berupaya urang berupaya nu mawi ya saalit deui sim kuring bade teraskan nagreg nya nu mawi urang kedah terang hakikat teh nu kumaha tah urang setiap sasih sawal pasti nguping minal aidin wal hartosna mohon maaf nah itu mah siapa korban TV dadina TV minal aidin wal faizin mohon maaf lain eta minal aidin mudah-mudahan orang termasuk orang yang kembali wal faizin sareng beruntung. Maka lamun ibu ayat tatangi nyebatkeun minal aidin wal faidin walaran ibu kumaha amin kumaha cenah cek walar kusadayana minal aidin wal faizin ulah sok disalah-salahkeun kadang-kadang urang mah kieu ayat tatangga nyangakeun kalepatan lahir sinareng batin cek ibu teh muhun ditampi astagfirullah lieur teh eta jelema dosa urang wae numpuk narimaan dosa batur atuh sia teh beuki pinuh sok aya di dieu nu kitu sok aya biasana eta teh nini aki-aki kitu sasalama teh nyanggakeun kalepatan lahir sareng batin cek ni sini teh muhun ditampi asim kuring mikir manehna ge eta dosa teh loba keneh narimaan ti batur aya 10 urang nya teh lumayan beureun pinuh montong satu montong kikituan montong narimaan dosa batur taya nya diurang tanya diurang sok aya nu kitu nu mawi kedah paham hakikatna iteh naon ari iteh saur Sayyidina Anas bin Malik mah hari raya lebaran tuh nya hari raya tanapi lebaran Sayyidina Anas bin Malik salah sawieu sahabat Rasulullah nu sangat luar biasa mantena didoakeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma aksir auladuhu wa maluhu wa ahlul zanah mudah-mudahan anjeun dijadikeun ku Allah loba anak loba harta panjang umur jadi ahli surga itu dikabul Sayyidina Anas bin Malik salah sawios penghuni surga nutos dijamin ku Rasulullah umurna panjang 102 tahun yuswana 102 tahun budakna seueur 120 budak tuh nya murang kalina 120 umurna 102 hartana beunghar luar biasa aya kasim kuring nu naros Kang Haji eta 120 teh bisa bibit lain teuing da teu nanyakeun kuringna wallahu alam geus asa teu kabayang lamun ti sorangan 120 tuhnya tapi dapan mun istri semakin seueur ngalahirkeun itu jaminan surga minimal 12 kali ngalahirkeun itu jaminan surga mak sabaraha tahun Yuswa ya 65 mak sara 74 putra sabariji 5 berarti kirang 7 mak gember we lah 7 siki mah da moal lila tuh mah moal lah setahun hiji ge meunang aduh saya nggak seueuh layan aduh ulah aing geus seueuh layan mah bahaya ke di layanan ku batur-batur meunang ulah kadinya urang mah nya urang ngapan da subhanallah atuh ngalahirkeun teh ya Allah repot ibu ngalahirkeun da ibu-ibu mah lamun ku Allah teu dibere pohon kade neng bager kade ripuh neng ngalahirkeun teh sing panjang ingetan panganten kade 8 bulan hamil ibu repot henteu biasana nu hamil teh naon eusina
lain orok, nu hamil mah bulan. Pan lamun aya nu ngaliwat, lamun keur hamil sabara bulan. Tara aya sabara orok. Sok dengkeun lamun aya nu hamil, cek sabara bulan, cek nu hamil teh salapan berarti bulan, eusina teh salapan siki. Can pernah sim kuring sabara orok, can pernah. Jadi eusina teh naon? Maksud disalah-salahkeun, eusina teh bulan eta teh. Repot ibu hamil repot. Salapan sasi capek-capek tuluy urang bade ngalahirkeun. Bukaan hiji nyeri henteu. 2 nyeri henteu. 3 4 nyeri langsung urang ngeden. Tuh, nyeri ibu nyeri. Keluar budak masih seseuitan karaos. Samingon masih aya keneh. 40 dinten murai rada damang. Nah, 60 dinten hilap. Datang salah kita, dal deui wae teh. Leunuh deui, ripuh deui. Ripuh deui. Bukan hiji nyeri, 2 nyeri, 3 nyeri, 4 nyeri, ngeden ripuh. Kadang-kadang aya nu nyarekan salakina eta teh. Gara-gara sia aing kieu teh borosot 40 poe poho 60 poe datang salaki, dadal deui wae. Tata kalakuan maneh eta teh. Itu ongkoh ripuh sia mah tergantung bae. Komo deui 12 ibunya. Kan urang mau ulah tidinya naon margina sabab aya anu gratis anu murah asal ikhlas bisa lebet ka surga tanpa hisab. Man qala la ilaha kholison mukhlison min qalbihi dakhalal jannah. Sabab jalmi nu ngucapkeun la ilaha illallah tulus ikhlas tembus kana hatena maka pasti lebet ka surga. Kira-kira ibu milih ngalahirkan 12, milih dikir la ilaha illallah. Mata talkin supados tiasa tembus kana hate, talkin. Ya Kang Uus, tuhnya Kang Uus pada boga mobil. Kang abdi hayang diajar talkin ke Suryalaya, tong ka mana-mana. Tuhnya bising ke salah kaprah, salah jalur, teh urang malah jadi hese. Ah, iya punya. Numawi saur Sayyidina Anas bin Malik lil mu'min khomsatu a'yadin. Kerjalma nu iman tuhnya aya 5 id. Aya sabariji seni? Aya sabariji? 5. Nu pertama kullu yaumin yamuru alal mu'min walam yaktub alaihi dzanbun fahuwa yauma idin. Nu pertama hiji dinten urang teu migawe dosa saeutik-eutik acan, maka eta teh hari raya anu sangat membahagiakeun urang. Cih punten. Tiasa moal sadinten urang teu nyieun dosa. Tiasa moal. Tiasa moal sadinten urang dosa teu dicatat. Tiasa moal. Gade. Lebaran nu pertama hiji dinten teu aya dosa nu tercatat. Lamun jalmi sadayana moal tiasa sadinten teu midamel dosa. Margi jalmi al insanu mahalil khata. Jalmi mah tempat poho jeung salah. Tapi lamun sadinten urang teu aya dosa nu dicatat bisa. Carana kumaha? Ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi sayyatul hasanati tamuha wa khaliqin nasi bihulukin hasanin. Takwa anjeun ka Allah di mana bae ayana, ikuti perbuatan goreng ku perbuatan hade ngahapus perbuatan goreng, berakhlaklah ka jalmi anu sae. Atanapi daun Rasul man qala la ilaha wa maddaha bi ta'din hudimat arba'atu alafi minal kabair kaifa lam taku minal kabair hudimat ahlihi wa ahli zironihi. Sahajal min ngucapkeun kalimat la ilaha illallah tulus ikhlas niat ngagungkeun Allah, sakali ngucapkeun 4000 dosa gede dihampura. Lamun sahabat naroskeun kaifa lam taku minal kabair, kumaha lamun dosa abdi tos bersih. Dawah Rasul hudimat ahlihi wa ahli zironihi, bersih dosa keluarga oge dosa tatangga. Jadi lamun urang nyieun dosa teras beramal sae, dosana dipupus.
berbuat deui sae dipupus. Mun urang dikir la ilaha illallah 4000 dosa ku Allah dipupus. Berarti sadinten bakal aya dinten anu sadinten urang teu aya dosa anu tercatat sabab perbuatan dosa urang kahapus ku amal sae. Maka eta Id hari raya anu luar biasa. Kedua, saur Sayyidina Anas, al yaumul ladzi yakhruju minad dunya bil iman wal ismatu min kaidis syaiton. Hiji dinten ketika urang maut nyanak iman terbebas tina gangguan setan. Maka eta hari raya nu margi ngantunkeun alam dunya urang kedah ujungna la ilaha mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal ta. Ya, sedengkeun bakal sadayana al yauma nahtimu ala apa wa tukallimuna ai wa tasadu ar bima kanu ya. Ieu bakal dikunci Bu. Ieu maning uping, ieu nu nyarios dapat sampai nu jadi saksi itu bakal sadayana. Sehingga punten maka Rasul lakin mautakum la ilaha illallah talkin jalema ku kalimat la ilaha naon margina sabab la ilaha illallah mah kalimat aneh tanpa biwir adek. La ilaha illallah bisa bunyi tapi kalimat lain teu bisa. Contoh subhanallah simkuring mayar ka ibu 1 juta ucapkeun subhanallah tapi biwir ulah adek. Cobi biasa teh? Moal biasa. Cobi la ilaha illallah. Biasa? La ilaha illallah mah bibir teu adeke la ilaha illallah. Subhanallah mah teu bisa. Nu mawi nu ditalkinkeun kalimat la ilaha walaupun ieu dikunci nu tos ditalkin mah masih tiasa ngucapkeun la ilaha ta eta wal ismatu min kaidi syaiton. Sareng urang teh terbebas tina gangguan eta lebaran anu hartosna maot husnul. Nah, nu katilu nu disebat Id lebaran hari raya nu katilu al yaumul ladzi yuzawiju ala sirat wa ya'man min ahwalil qiyamah. Jalmi nu salamet ketika nyebrang jembatan Siratul Mustaqim salamet tina bancang pakewuhna poe kiamah. Tah eta namina Id anu katilu. Maka orang tuh sing rajin sholat tahajud buruh ngatepan tahajud salapan nu 4 di dunia nu 5 di akhirat. Salah sawiusna nu 5 di akhirat teh nyebrang sembatan Siratul Mustaqim karbal kil hatib seperti kilat anu menyambar. Tilu nu kaopat al yaumul ladzi fihi yadkhuluna ilal jannah. Nuka opat nu disebat Id bahwa yauma idin jalmi anu tiasa lebet ka surga. Tah nu mawi urang ayeuna ibu hoyong ka surga sadayana. Tos apal syarat-syaratna? Manawi hiji salat, 2 zakat, 3 puasa, 4 seueur teuing syarat ka surga mah mung hiji maut. Naon cenah Bu? Jalema getol salat, getol puasa can maot ka surga moal. Nah, maka simkuring bade naros hoyong ka surga, hoyong ayeuna hoyong ke deui. Tuh, maneh mah ka surga yang deula, ai maot nang ke deui. Moal bisa tuh. Tanya janten nu tiasa lebet ka surga eta jalmi anu kengeng Id. Nu kalima al yaumul ladzi yang dulu ila rabbihi fahuwa yauma idin. Jalmi nu tiasa tepang sareng Allah Subhanahu maka eta mendapatkan Id yang sebenarnya. Ieu we contoh maka dina kita beri salatul kusair ya. Man adman qur'un baban ayub tihalahu. Sajal minunu rajin ngetrok panto Allah maka Allah bakal muka panto keur eta jalmi. Jadi supaya orang teh lebet ka surga, ketrokan ti ayeuna surgana. Contoh ibu, bade ka Cileunyi ka Simkuring. Tuh nya dongkap ka ditu. Ngahuleung we dina balik panto. Tuh nya kira-kira dibukakeun panto moal.
naon margina sabab nu dilebet teu apaleun di luar aya tapi 1000 teh trok assalamualaikum dibuka moal dibuka ya tepang moal sareng simkuring belum tentu ai pas nu muka teh pembantu bade ka saibu bade ka Pak Haji Atus si bapana nuju ngaos di luar kecewa moal supados teu kecewa man adman korun baban di ayeuna ketrok WA tuh kan simkuring na WA heula Kang Haji enjing aya di bumi teu oh bu tabu salapan we ka dieuna abdi tabu 10 bade angkat begitu ibu dongkap ka bumi ngetrok panto jam 8 nu muka pembantu pasti tepang sareng simkuring moal pasti tepang sabab tos janjian nu matak ti ayeuna al qalbu idadakaro toro al madkurihi hate jalmi lamun emut maka tembus dugi kanu dipi emutna hate sing emut ka Allah maka insya Allah tiasa tepang di akhirat lamun hatena selalu emut sareng Allah subhanahu sakitu we para ibu sadayana mudah-mudahan panganten anu ditikahkeun sakinah mawaddah warahmah ya kahade gangguanana margi gangguan rumah tangga sanes sekedar ti diri pribadi tuh nya bahkan ti mertua bahkan ti ibu ramanya lira tuh nya ti setan makomo hanya gangguanana kahade ya cep dina ieu kahiji gangguan teh waswasah hanya gangguan pertama naon waswasah waswas neng ragu ka salaki salaki ragu ka pamajikan pasti loba pasea nu kadua tamani ai tamani teh teh digoda panjang angan-angan poho kana maot ayang kete mengpengora mabok ke naon we engke we geus kolot tobat simkuring yakin ya ibu-ibu simkuring bade naros punten ibu ieu saroleh kieu teh ibu budak atau kakolot nakeun ya bapak-bapak ya duh pangaosan harus ya bapak-bapak kira-kira solehna teh ibu budak atau kakolot nakeun tah keun we keun bae naon margina inamal a'mala bil khawatim amal jalmi nu ditingali ujungna maka lamun sae husnul khotimah mun awan suul khotimah simkuring yakin lah ibu per 15 tahun nomor kerok mini laras henteu ari ayeuna wantun teu henteu da keur ngora mah make rok mini atuh disuwitan ku barudak ngora ari ayeuna ibu mun make rok mini disuwitan tawa di baledogan nu baledog teh incuna pasti nage geunda berproses tu tamani kade cep ya tamani kade ta jadi mengpengora poya-poya naon itu setan nu katilu tajin ditutup kemaksiatan ku kanikmatan itu bahaya. Contoh, ibu punten, kantos gaduh kabogoh, kantos pernah dituntun ku kabogoh, pernah raos atau napi henteu, resep lila, resep sakedeung, dituntun ku kabogoh, resep lila, resep sakedeung, kajen lempang jauh ge atoh weh, ari eta ibadah atau dosa, tuh, kulantaran ditutup ku kanikmatan betah weh, cobi ibu ayeuna tos nikah, osok dituntun ku salaki. Jawab sih ya salaki kade cep ya kade ya nu nikah ya punten Kang lamun keur lempang pamajikan muntang menta dituntun ku akang dituntun atawa dikepeskeun cik dituntun dikepeskeun ngomongna teh mah era cenah sia teh nungtun pamajikan teh ibadah make kudu era nah nungtun kabogoh sumanget ai nungtun pamajikan era eta tajin maka jujur simkuring malamun ini ka Mekah pamajikan dituntun tara pernah dilepaskeun naon sababna sieun leungit itu da di lemur batur di lemur sorangan heuh kitu teh we so lamun ibu nelepon kabogoh betah tanapi henteu lila cungar cengir lamun jeung pamajikan tara lila ibu pun bojo mun nelepon bapak di mana di jalan bu geus weh sugan lila ngaker bobogohan madan nepi ka panas ceuli atuh maka kahade lamun aya bapak-bapak anu nelepon lila cungar cengir lain jeung pamajikanana pasti lain eta teh tempokeun ku sarerea
sok minang sim kuring manggih eureun heula kasih si jalan naik motor teh tuluy nelepor cungar cengir lila pasti talanjeng pamajikanana itunya maka kahade itu namina tajin maca Quran jud panon cirembai lalajo TV 2 jam panon cenghar tajin salajengna tamani tajin tuh nya sodun penghalang ek init ngaji turun hujan eureun ta eta sodun janten